Gantung pusing. Pusing kebaran boga duit. Boga duit. Oh. Domba. Oh, wah beak. Ya. Mau jualan meureun. Oh, wah, da erek meuli naon ekonomian motor da, oh, meuli baju bedug na ge oh, duit. Oh, duit karunya teh ingat tuh. Nginjem atau nginjem? Aya. Mana? Aya. Udah. Pahilah gocap mah. 2000. Atuh sama aku aing dibere nginjem. Mah ikan naon 2000 bangsa Batam sareng. Gocap. Gocap. Oh. Nawar nginjem teh sama. Mau diberena weh, yo. Nah, iya. Balikeun 100. Aisyah rentenir naon goblok. Oh nya heuh atuh kudu aya bungaan. Aing gitu yo. Aing meuli baju bedug. Heeh. Sapotong we doang. Karunya teuing aing. Nuhun ah. Oh, sama-sama. Naon syarik balik mah? Oh, kudu heula aing hansarena ieu ah. Naon sia di dieu? Di mah kunaon emang? Lu pamajikan pusing di mah mah pusing ah. Capek. STI sia mah nya. Hah. STI cenah. Ai lalaki mah STI, tapi nurut pamajikan. Gitu, Bray. Oh nya. Heeh. Aing ge pusing ye carekan bae. Boga duit aing ge. Boga duit aing teh teh dah. Boke geus teka cukur-cukur ning geus panjang ge siga nu burung. Aisyah gawe di mana tuh? Aing, Heeh. aing mah gawe naon wae, Bray. Ayo we ku aing gawean. Nyebutan juku tatangga ku aing gawean. Ya nyabutan juku tatangga dibayar henteu. Hantu aing Wajar sih atuh. Oh, Mun bisa mah neangan aing ge ngilu. Umbah-umbah WC atuh. Boga duit karunya tuh pamajikan ngawek-wek wae ah. mangga ek mbah WC. Nya nu bersih WC na. Oh, ai sia nih hindang we atuh. Mata dititah oge WC nu kotor meureun. Ampun ah. Arek ngilu gawe. Oh, ya mun ieu mah lah ngilu lah. Ngilu. Lebih beja heula ka mana budak. Oke, ku aing ngajakan, tapi nepi gerbang kajon. Burung sugan aing geus gawe naon nepi ke gerbang. Har, akan ngilu gawe ngaranna oge. Kayak dipikeun heula. Oh, nya aing salah nya. Ya heueuh, cuma ada salah. Mun neangan duit kumaha? Ah, mun neangan duit, kumaha coang ka kubur. Oke, kaguburan mah geus lebaran sok aya nu taur kitu nu ngembang. Cokotan ku aing eta mah geus hak aing eta mah kakuburan. Belah ditu kuburan, belah ditu. Gitu. Mana? Belah kidul, belah kaler ku aing kabeh eta mah. Oh, ayeuna aing belah mana tuh? Belah wetan nu saeutik. Oh, atuh sih adil, Bray. Dek nyusul bapakna budak kemana meureun ti tadi di teteangan eueuh. Geus teu boga kolok-kolok acan nya can nyiepkeun kolok campur jeung budak. Duh di mana sih bapakna budak teh? Geus teu nyaho teu boga kolok ya teu boga campur. Digana mah ulin di warung. Tah, di dieu geuning di warung si Mina. Pak, Aduh, datang si Atem. Majikan sia datang tuh. tah ieu geuning bapak teh. Pak, ada duit yang beli kolok. Ada duit yang beli kolok. Duit we maneh mah. Kemarin geus duit bere. Duit yang si Udin, yang si Sri yang beli kolak cenah. Cekel bulit teu boga menuju ke bukaan. Ai pamajikan eta duit, makanya duit lagi geus dijieumkeun dah ka si Samin. Aku kudu dicopot deui mah ka si Samin. Butuh duit bara duit, Mama. Butuh 20.000. Nya leuwihan we jeung isukan deui. Oh. Min. Nah, Anu tadi teh. Cepet deui kurang. Ieu pamajikan. sih goblok meureun. Aing kan geus nginjem duit ka sia. Oke gampang. Diheula ieu, genting ieu anak urang mah dikolok meureun. Gila ah. Yo, mah, ieu teh dikur meuli kolok. Mahi meureun 2 poe mah. Oh, Oh, dimahi-mahikeun we kurang ge dah. nya kudu mahi, ulah dimahi-mahikeun. Teu Pak, soalna ayeuna ieu meuli bawang mahal, cengek mahal, tomat mahal. Pokoknya mah alat-alat ke dapur teh mahal. Moal mahi duit sakieu teh sabenerna mah. Heueuh, ayeuna mah wayahna sakitu heula. Engke bapana api kuliah deui isukan. Sugana meunang tuh jeung Mang Samin.
pakai doakeun ku mama sing menang jeung meuli baju bedug budak. Oh nya kudu eta mah tuh. Ya heueuh. Kudu doakeun. Mas Samin, Naon? Mas Samin, Naon? Mas Samin. Bedakeun pemajikan mana? Naon? Naon? Nah, ini mah tadi malam saat tadi ge. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, jurig di mana sih? Sabar. Naon. Awewe amang, geus meuli baju bedug encan. Boro jeung meuli baju bedug. Motor ge omeaneun. Ah, saya malah nanya baju bedug. Beak tadi sia dicokot. Syukur atuh ari geus kabeuli mah tuh, Pak. Mang Samin mah geus kabeuli baju cenah tadi ge ngomong baju budakna geus dibelikeun, an awewe na geus dibelikeun. Tuh, cenah tadi geus meuli motor anyar cenah ngomongna teh. Pokoknya Mang. Motornya rusak. Ini baju bedug. Oh. Masalah denge. Tadi Marina ngomong gitu, Pak. Ngomong geus meuli baju anyar, meuli motor anyar. Ih, motornya rusak. Lain geus meuli baju, tapi geus pemilihan motor. Oh, tapi tadi Marina ngomong geus meuli baju jeung meuli motor anyar cenah di lebaran. Udah menghemat, udah gua salah nyambung. Tuh udah bapak siap mah. Gitu ka awe lagi omongeun. Jong udah balik gitu geus meunang kitu naon ge. Begitu eta kolak ka budak karunya terbuka. Tuh Pak, dik maro nyangu nya. Oh, yo. Tong murid teuing balikna. Oh. Wah, Aisyah menang pemajikan eta nang di mana? biasa. Mana di bahasa teh Facebook naon? Lain. Ngaku nang Facebook. Lo nang di mana atuh? Kepo mana mah. Minta ampun aing teu nyala rambung yang aing ngomong. Rek balik mah. Balik aing ah. Oh aing rek kadi itu udah balik deh ieu mah batur aing kadi kita warung rek hutang. Balik aing nya. Oh ayo belum aing karek geus nginjem can ge bara menit-menit aja geus dicokot deui aing geus meuli baju bedug sabeula. Goblok saat mah. Geus aing balik ah. Naik nelpon si Dina, kita ulin ka dieu. Aktif ini. Halo, Lin. Oh, Di mana? di jalan. Tadi tuh ulin kayak mau orang. Heueuh ke di jalan. Mumpung usaha ya. Oke. Udah ka dieu. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Ulin biasa. Tunggu kalah emak dia. Tadi. Naon? Tumbenan tita ka imah. Untungnya tadi kerja di jalan. Ya, tadi we ulin. Ngomong-ngomong geus meuli baju bedug encan. Encan, teu baroga duit. Emang ngeuceung geus? Boro-boro orang meuli baju. Mage tuh encan kabeuli hiji-hiji acan ge. Nah ya ngebeli baju bedung boga duit nama antu dekeun boga minit. Ma, nama tahun nama kabeuli. Langsung ka imah si Ai. Ayo. Ma, tarik ulin ka imah si Ai. Yuk. Yuk, Mak. Terus hati-hatinya jalan mak. Assalamualaikum. Salam. Ngabuburit ah.
euy, sarek kai mah ibi. Nah, kebeneran atuh kapan dina ieu? Bere ka mana ya? Rek ulin. Kemana? Nyenengan batur we. Geus, ka ditu we, ka ditu kalbak. Kemana? Kalbak ka saur. Geus mah dikenalkeun. Banyak nyangu yang ke sore. Ke sore si Udin jeung bapana bukaan. Balangsak tuh boga gas teh dah. Gas CF di duit-duit di bangsa eutik. Paksa kudu nyangu dina hawu. Ah, degeuretan heula bolang ah. Aya tadi dina ngalah di sawah. Gini nggak iya tangan nanti saingan tadi di dapur awak. Susul ah kendai itu mah kewe cikel burit diasakeun itu mah bolang mah. Ulin ka dieu teh geus nyangu can ceu. Nyangges atulin tadi karek beres. Ah, atuh kolok teh geus arasak can deui mah. Nyangges atuh neh karek tadi asak. Ngenta atuh Jo urang ge cuman boga cau tilu siki jeung mahi eta ge jeung salaki. mak urang tuh boga nanaon jeung buka karunya jeung mak doang ge atuh. Uli atuh neh. Oh, kajeun atuh ari ulah mah mamaksa ieu. Enggas. Yo, ini geus mandi baju bedug can. Ari maneh? Maknya bedug di bajuan. Sok aya. Baju bedug teh baju anyar. Nu anyar terkait nang meuli gini. Keur lebaran nu anyar teh ya. Cancan atuh ceu teu boga duit urang teh. Maknya boga salah kita boga duit. Salakina ge ulin wae tuh jeung salakina si Atem cicing we di warung lain ngalah duit mah. Karek diomongkeun salakina geus datang pamajikanna. Bakal pusingin kena puasa. Kendaraan atuh cek, cari cing di dieu. Ngabuburit. Oh, nungguan pare. Ngabuburit. Oh nya, loba pare teh enak mah ku ieu wae nya ku hama nya. Misalkan kudu tungguan wae ge nya. Ngabuburit ceu, ngabuburit. Ari ece keur ngabuburit. Cek urang ge ku hama wae nya parena nya. Ceu, ulah sok piomongeun ceu. Keur puasa urang teh keur puasa. Ulah sok aroromongeun dah. Oh, syukur atuh geus kabeuli baju bedug mah. Urang mah boro-boro acan baju bedug keur kabeuli-beuli acan. Saat ngomong
ngomongkeun baju bedug, Cek. Baturkeun ngomongkeun ngabuburit. Heueuh nyap, Cek, poho. Ngomongnya ibi-ibi eta mah kudu lalaunan. Kudu sabar. Tung ambekan eta puasa kok. Cek, ngabuburit, lain ngomongkeun baju bedug. Oh, emang geus mari baju bedug acan? Encan, teu boga duit na. Salaki ece gengan ulin jeung ulin. Geus nyaho masih ulin itu di imah adat-adatan wae hayang meuli baju bedug, hayang meuli kopeahna, hayang meuli sampingna. Sisri ge sarua di itu nu leutik adat-adatan wae teh kalakon ngadat eta budak hayang meuli baju bedug. Emangnya salah ibi gawe di mana? Gawe di Jakarta, balik lagi tenentu, kadang 5 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali. Tadi doang balik daripada anak ieu cenah puasa pertama. Oh, gawe naon gitu. Cenah cek salaki urang mah mah teh pagaweana ngelek ketek aja sih. Pagaweana ngelek ketek aja sih. Anjir, kebayang itu aja. Gak jadi kelek keteknya. Urang kadang makan bubu tapi dia emang anak itu nggak balik ya menang duit loba gara-gara ngelek ketek gajah eta teh manehna teh. Loba meureun duit mah. Tapi pugu aya nama encan can boga duit can gajian cenah. Aku Cek ngelek ketek gajah. Pakalian badak. Sadu ngomong. Atam. Kemana lu ngomong? Aku minta duit. Hah? Minta duit mahal gitu. Yuk, rolling, action. Duit bara duit, Mama. Butuh 20.000. Ya leuwih hade jeung sukan deui. Oh, Meuli atuh nih. Kadin atuh hari ulah mah. Geus geus. Meuli baju. Ya, mau balik. Ari maneh? Maknya baju. Sarung ngomong baju bedug, Cek. Baturkeun ngomong masih Laki ibi teh gawe di mana? Jakarta, gawe lagi balik lagi tenentu. Pokoknya baik. Ih, aku dong. Aku dong hitung seter wae. nya bi salakina gawe ngaleng-ngaleletek. Cak, gimana yang ngomong, oh bibir aku bi gitu, ban nyaut dah.